Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya segera diteprokannya karena Bapak Sres Japati. Salam cinta untuk kalian semuanya. Tidak pasti lalieur karena matematikanya. Saur saha matematika liur. Da cek bapak mah liur pisan. Eta teh. Cek bapak mah liur pisannya. Tapi kudu bisa matematika oge ku sabab kena kan ngetang aya artos ya. Tapi awas artos lain nomor hiji. Tidak semua bisa diukur dengan uang. Contohnya berarti pais mah diukur ku timbangan badan. Ya. Bapak ngalajengkeun cerita kamari tentang bocil-bocil anak SD. Biasanya hiji dua tilu. Kalau nanti kamu sudah dewasa, pamiketos agamnya lamun ngorong, baca bahasa Jerman nama ngorongnya, bahasa Indonesia nama ngupil, pasti truk buang. Komo lamun kayak detus ageng mah truk milarian tisu buang. Rada jorok tapi daknya. Ai bocil mah lain. Ngupil pelintir heula. Bahkan di pelintir teh rupa-rupa aya nu bulet-bulet kieu, aya nu maju mundur, aya nu nyanggigir, geus dipilintir-pilintir geus bulet jiga ieu nya jiga naon beuna teh jiga odading teh gitu ya jiga lobi-lobi lain dipiceun biasana teh. Sok dikoleksi dina kolong bangku. Reret kayak gitunya. Aya nu gitu? Aya tapi baretonya rata-ratana bareto eta mah nya. Bahkan tidak pernah ke tuang jeung daging. Saya pernah ke tuang jeung daging. Ah bohong. Nyan. Lamun jeung daging biasanya sok nyelak. Ya. Lamun ketos dewasa nyehil itu. Tapi biasanya bocil-bocil mah lain kitu. Nyehil benang ambuan heula. Up. Lumayan. Tapi biasanya segitu kan. Bahkan bapak kamari naros di kelas tilunya. Bahkan naros di kelas tilu. Aya tuh cerita di kelas tilu anu sok lamun terus ngorek ieu tah cepil sikik ya. Terus diambean, kabeh ngaracung. Aya. Eta nepi ka anu nyaur kieu, pahit Pak cenah. Berarti pernah. Berarti pernahnya. Memang Pak pernah bener di kelas tilu dah. Bahkan lamun anu ngupil oge nya, lamun anu ngorong oge lamun keur pilek, mun keur pileknya. Kan ai geus dewasa mah pilek teh disebrekeun lain, ieu mah pilek tapi hayang ngupil, hayang ngorong dikiekeun. Pas roda baseuhnya. Bocil mah lain direretkeun, tapi dikiki heula. Pernah enggak? Geus kieu biasana direretkeun ka dieu atawa ka dieu kana dada. Gerakannya pasti ke handap heula terus maju. Bahkan aya deui lamun keur saleh semua teh sok digurakeun ke tangan kieu tah. Sret. Subhanallah. Lamun ke pilek deui ulah direretkeun kieu atuh. Dangke ka dieu ngagurak. Kuduna kumaha? Kuduna dua tangan kieu tah reretkeunna. Ame ka dieu adi ratanya. Cepados ratanya. Ini punten iya rada jorok, tapi joroknya emang iya ya. Biasana lamun dina bag-bagan atau dina WC sami lamun terus ombe, tapi biasana terus ombe. Cebok, beres ka bumi. Sok aya bocil-bocil mah nu kieu penasarannya. Ombe terus beres segala rupana, sok aya nu kita. Aya gitu? Aya pernah? Ayah mudah-mudahan itu bareto. Tapi nu matak lucu teh sing ngarek teh make perasaan. Untuk kita. Untuk itu. Ngelayangnya. Tapi eta mah memang kehidupan bocil. Mudah-mudahan ayeuna teh kenging ku Bapak dicaritakeun teh supaya hidup terkenal. Bahkan kamari Bapak naros di kelas 3. Iya benar ya? Kisah nu Bapak dicaritakeun sadayana leresnya. Supaya kan ai nu gagaru bujur.
Aya cerita di kelas 3 anu gagaro bojor geus gagaro teh lain di kumah lain ke kocok tapi sokal kaki heula tah. Eta loba nu ngacung. Da itu mah jalujur. Bapak pernah naros di kelas genep. Cung nu ibak ngaracung. Tapi lamun di kelas 3 narosna cung nu ibak dan nu ngacung teh 5an. Jujur di kelas 3 mah eta bedana teh. Bahkan kamari bapak naros oge. Anu sok gagaro payun. Geus gagaro teh lain ke kocok tapi kakak cek lamun deket geus gagaro kelek bauna naon? Bauna asem. Berarti pernah. Cek logika erek kumaha apal haseum seh. Lamun can pernah nyobaan, can pernah ngarasakeun. Cek bapak rek naros. Korong rasana tai cepil rasana leho rasana dikieu-kieu tepelnya lengket tak kusabab eta teh naon kusabab eta teh tos ngaraosan bahkan sok rajin-rajinna ku kelas bawah lamun geus jajan ieu naon nya anu sok rada lamodong teh sok tuangan-tuangan anu di cara makieu tah seperti bandrosnya dina panangan teh misalnya teh loba saosan mam nana tuh nu sok belepot-belepot gitu tah misalnya teh mam roti tawarnya loba susuan anu kalau itu geus murah kieu teh tah atawa geus mam da lain kok kocok atuh 5 tangan teh dilamuton patan wios dan teh dosa ieu nya tapi anu paling bedana kelas bawah jeung kelas atas tu paling bisa ngebedakeun tina seueurna nangis tina seueurna nangis aya kelas 3 keur ceurik kunaon jang duit abi leungit di tas teangan barudakna teh erek jajan teu aya acisna cenah teangan sok teh bisa numendakan itu tinggali tadi teh di payun di karang musala di teangan ke budak kelas 3 teh di teangan ka dieu di teangan ka ditu teh kapanggih di mana yang aya leungit artosna di mana manawi di pangaosan dan mau ka pendak atuh leungitna di pangaosan lain milarina di sekolah. Tapi nangis tadi aya beberapa jenis tangisan. Aya tangisan teh nu ngambek. Bercicing-cicing. Jadi ya ini tidak mau naik deui. Kemarin gara-gara aya nu pernah nangis gitu. Aya deui jenis tangisan teh anu suarana belakangan. Nu kumaha? Anu ngangah heula tapi suarana ke gerbug labu. Ayah pernah ya sorana ayah nangis tapi sorana cara ayah gedebug lamu ti bebet adi itu sekali itu ya adu kedua adi sekali itu ya ayah dari jenis tangisan teh anu tidak bersuara. Aya jenis tangisan anu tidak bersuara, langsung gak kesek. Aya jenis tangisan gitunya. Aya deui jenis tangisan teh anu jaim alias teu ngaku. Ya wayahna pulpen maneh ku urang potong, tapi ke urang digantian. Kan wae potong mah. Atuh maneh tong ceurik. Saanu ceurik da lamun ceurik. Nah, kun wae potong da urang teu ceurik ieu. Teu ceurik tapi cimata lamboy bae kan ieu. Eta ceurik teu ngaku. Aya deui ceurik teh lain teu ngaku nya. Aya deui ceurik teh anu aya sesaan. Aya ceurik nu aya sesaan nya. Kumaha aya sesaan? Ceurik beres. Cari bayi, ayo teh, maka bisa cerita bisa bersambung bener, cerita just beres, itu cerita sesan, cerita just beres,
Eta eta ceurik sesaan gitu nya. Tapi tina cerita-cerita tadi biasanya kelas 1 mah loba nu cerita gara-gara duit leungit. Bapak pernah bareto isalah di kantin. Budak kelas bawah mah unik jajan ogen. Lamun jajan 500-un, duit teh kabeh nu dina saku teh dibikeun. 500-an pan ka bapak kur. Bret 2000, 3000. Jajan teh nyokot permen hiji. Duit teh 500-an sok dibikeun kabeh. Lamun teu kitu aya di nu jajan teh. Tidak iya ya, kelas iya ya bapak imut keneh kelas ieu sok kitu teh. Kelas ieu sok kitu teh. Jajan teh 2000. Si teteh kantin teh. Encan ge jajan tapi geus kieu. Cenah. Angsulna mana jajaneuna? Encan angsulna we heula cenah 1000. Cokot angsulna 1000 dipesakan ai jajanna 3000-un. Pan teh tinggali da kedahna mah jajan mah lain kitu. Jajan heula. Ieu jajaneuna. Pasikeun artosna engke dietang. Lain ieu mah. Pasikeun artosna 2000. Angsulna cenanya cokot 1000 disakuan ai jajanna 3000-un. Teh ngingkar itunya. Tapi dan insyaallah di dia mah moalnya. Sekian ti Bapak, mudah-mudahan teu aya manfaatna. Engke kapayuna insyaallah aya deui nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.